Cek saha aing bae bot. Agan seueur anu nyaurkeun agan teu parantos maut. Cek saha? Seueur dola hudang dola. Buru dola sia hudang dudungan masih geus menang dola. Alhamdulillah ya Allah. Gusti nu agung Allah. Agan wala. Keuleuh teh ceurik sia teh aing teh. Tangisan rindu teh nyaho. Saurna teh agan teh parantos maut. Cek saha aing pae dola. Cikanya Pak. Ai saurna mah agan teh maot teh saur dorna. Cek si guru dorna, sumuhun. Sidik aing teh bener dititah ku si guru dorna. Di piwarang tinggi. Di piwarang naon agan? Kursi dorna make jeung daek. Aing teh dititah dengan Tirta Pawitra ber. Di piwarang milarian Tirta Pawitra. Kaplok si teh naon? Jeung ngukak-ngukuk atuh leuh. Leuh lamun ngenog dan teu. Pogoh da teh entong, dan entong lagi jalo goblok aing teh. Nya naon atuh Tirta Pawitra teh? Tirta Pawitra teh hartina ai tirta teh cai. Pawitra teh kasucian. Jadi cai kasucian. Oh dogan. Tapi kaheureut kieu otakna sia ya. Ka mana agan? Mimitina aing dititah neangan Tirta Pawitra teh kaleuweung. Kaleuweung. Anu disebut Alasti Brasara. Lajeng waing diteangan eta Tirta Pawitra di leuweung. Tangkal kai anu panggedena di eta leuweung dirabut ku aing. Pejakeun ka padedi ku aing. Aja ngarabut leuweung. Hiji tangga kai nu gede. Lajeng eta tangga kai dirabut ku aing dipereut mar ku aing. Hebat Juragan Bima nya. Hebat naon. Nya tetangga kai dipereut ku anu. Pang Juragan Bima mah gede, gede bohong. Kitu we si mah teu percaya kanu karitu teh. Lajeng saina ku aing dibawa ka si guru dorna. Lajeng dibikeun ku aing ka si guru dorna. Lain ieu. Sanes keneh lain. Lajeng lain di leuweung Bima cenah di laut. Di laut, di samudra, di laut kidul. Oh Jayanti. Bedinya bot. Lajeng aing turun ka lautan mar. Laut diubek ku aing. Kadenge ku sia laut diubek. Udah baskom. Kaos kanengeun kacang laut teh. Aya dagingan eueuh. Lajeng waing diubek eta laut. Dina mangsa aing keur ngubek laut anu datang ka aing. Aya nu sumping tinggi. Saha kan? Bang Emok lain. Lain naon Bang Emok ka laut bisa wae. Emok duyung. Duyung seng. Lajeng naon anu sumping teh? Naga bar. Naga datang ka aing. Hei. Pas nu apa we make jeung apal naga. Lahir teh lah kena aing. Ngadar uyah teh aing heula. Sia mah apal be dieu naga. Abah tugu teh aing heula daripada sia teh. Naon naga teh? Pak ari naga naon Pak? Naga teh orai gede leja. Lajeng aing gelut jeung naga bar. Agan gelut sareng naga, gelut jeung eta naga. Eta naga ku aing dipatek nepi ka leuleus bar. Eleh eta naga teh ku aing.
lamun pulanceng meureun teh dicapuk mah sia goblok dicapuk mah moal degeleun urai mah kaing kamu sia bener juga kemir kau mau ke bapak mah juga leunca Aisyah mah mawa ka aing koplok mawa anu tiis teh lajeng rengse eta naga eleh ku aing ngadak-ngadak eta lautan ngadak-ngadak jadi tenang anu tadina omak cing jalalegur motah kaayaanana ngadak-ngadak jadi tenang eta cai bar simpe lajeng dina mangsa aing keur ngarempleh di tengah lautan air datang cahaya papat warnane cahaya datang papat warnane warnana naon wae putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang cicing goblok saya mang ireng ulah ireng-ireng hareupeun aing ireng eta cahaya lila-lila ngawujud jadi makhluk bar cahaya teh jadi makhluk janten makhluk naon jiga aing bar jiga salira tinggi ngan lutik bar sagede kieu teh lutik bar uluh sagede congcorang bar bisa napak salureun cai napak sanjang ngan sorana handaruan ku aing ditanya eta makhluk jawabanana leuwih aneh bar kumaha saha sia ieu pun bapak lain itu nanya ka aing ieu teh keur ngadongengkeun koplok wah sia di Ciduhan ieu baru tinggi ke garing lajeng saha sia ceuk aing jawabanana aneh mar kumaha aing teh sia teh aing aing teh sia teh aing tinggi neangan naon sia bima ini dieu saur saha ceuk eta makhluk jeung aing dengan tirta pawitra lamun sia yang apa tirta pawitra asup kana ceuli aing saur saha ceuk eta bima anu leutik kabayang aing sagede kieu kudu asup kana ceulina uluh ceuk aing teu mungkin aing kudu asup kana ceuli sia jawabanana leuwih aneh bar nah kumaha tong boros sia bima dunya asup kana ceuli aing aheng ya dongeng teh teu ngarti enggak jelema tara tirakat mah kieu mah apal kana wilayah nu kitu ya teu apal nu kitu ge nyatu we aing mah lajeng teu disangka teu dinyana aing kasedot aya angin nyedot tina ta ceuli plus aing kana ceuli bar labat kana ceulina asup kana ceuli bar aya naon agan ya pasti cai ceuli koplok daula ba enggak gantung budak sabaraha tahun hukumna gantung bisa ku aing mar saumur dumelah aing kakara menang katenangan jiwa anu luar biasa dina jero ceuli aing tenang jiwa mar teu hayang teu mung teu lapar teu nanaon mar jiwa aing tenang mar genah merenah tur tumadina tah eta bima cenah dutengan ku sia tata eta rasa sia eta rasa mutmainah teh betah sadidinya ceuk aing betah tah eta beunangkeun ku sia rasa eta ngan sia moal beunang di dinya tapi anjeun kudu nikreuh neangan di alam dunya dina kanyataan kawar deui sabima aing mung mar kaluar ti dinya da betah eta mah mar
prai teh cahaya eta cahaya nyeretkeun aing jero ceuli terus deui aing mar ka lautan mar sakumaha anu minangga dongeng si Semar ka aing panggih mar cek si Semar lamun hapa hayang apa ka Gustina kudu apa dulu heula ka dirina di mana geus apa ka dirina pasti apa ka Gustina di mana geus apa ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing mar aing geus panggih mar aya anak agan wilujeng agan wilujeng paingan salira cahaya gilang gumilang agan nepi ka cahayaan kieu tingali dawala nepi ka nyai-nyayan kieu pamun teu agan cahaya biasa we teu perubahan cahaya di mana ada lampu cantik moal apa laka nu tarat puasa tarat tirakat moal apa kana makom nu kieu patut nya jadi aing teh kitu mar datang ka dieu teh aing rek marokeun mar rek nyorogeun jeung si Semar sarua mar anu caretekeun ku si Semar wilujeng agan hiji kitu kedua aing hayang dianteur aing hayang balik ka Pringgandani mar kumaha aing hayang balik ka Pringgandani sia sono aing ka si Arimi sono ka si Gatot aing sia jang ieu picilakaeun mah ieu lawan sajigna luas tinjang ngomong jang kanya jang mangkaning keur disaemarakeun ngomong sia goblok nya sok sia eta tadi ngocoblak di titah jempe goblok aya naon pot aya naon agan kanten sangu ini bener sia balik sia naon agan naon saparantosna agan kawartoskeun maot teh salaresna di Pringgandani teh kejadian naon cek aing oge ku sia aing mah geuleun aya kajantenan agan kejadian naon da ulah apa agan teh kawartoskeun maot gigi banginten tuang garwa teh Ibu Ratu Arimi panyangka batur mah punten jadi rana janda mati gigi tuluy nah eta mah agan kawartoskeun tuang garwa jadi janda mati bureng teh eta nu ngalamar seueur anu bogoh ka tuang garwa apa bajikan aing loba nu bogoh sumohon saha wae ieu pun lanceuk bogoheun anjing hayang aing dijejek agan demi Allah abdi mah henteu agan abdi mah teu bogoh tamun bapaknya nah aing teh goblok jadi kumaha kulantaran seueur ting anu ngalamar ka Pringgandani nya kapaksa di Pringgandani teh diayakeun saemara blabar kawat adu jago aya saemara sumohon adu jago saha-saha anu bisa ngalehkeun jago saemara bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha jagona tuang putra saha Udin timimiti iraha anak Bima jadi Udin goblok dua kali nyiduhan gaing kege garing goblok tenang si Gatot jadi saya jago saemara sumohon mar urang ini ke turang awut saemara ku aing ke sakedap agan tina naon agan bade ka itu mangandem agan niatna bade ngawut-ngawut saemara dengeuna pamajikan aing nah eta telepat tuang garwa agan wawartos teh ka tuang garwa henteu tuh
di anu jadi pasoalanana agan upami agan kaitu ayeuna bade ngeureunkeun ieu saemara komo di dadasaran ku salira bendu amak karena ieu kajadian hartosna teu tumarima kana kodo jeung kodara pangeran hartosna agan ngelmu teh batal kumaha batal agan tak itu salawat tawis gogoda kanggo agan nah agan bade kiat eta moal luar biasa yaki-yaki tuh batur mah di pepatahan sakali tidak beunang da dalam cek aing mentel bawa ka barak ada di Mulyadi gitu Pak tuman jadi aing kudu kumaha tah agan aing kaitu mah kaitu mangga upami tiasa mah agan sakantenan ngiring saemara aing miluan saemara sumohon ngalawan si Gatot sumohon balik mar punten gan naon sia hari baba kawas apa panjak kaki apan juragan Gatot Kaca teh putra juragan Bima ayeuna juragan Bima rek diadukeun saolah-olah ku bapa jeung juragan Gatot Kaca merebutkeun ibu Ratu Arimi tong kagok lamun kitu carana mah juragan Gatot Kaca jeung juragan Bima ayeuna bapa jeung abi hanyao naon sia teh juragan Bima jeung juragan Gatot Kaca merebutkeun ibu Ratu Arimi bapa jeung abi urang ngarebutkeun entong gue hanyao diuk jang diuk sia aing miluan saemara sumohon atuh datang ka itu geus awut-awutan atuh ka itu na ulah ngange acuk anu ieu jadi aing teu meunang make baju ieu sumohon make baju naon ku jisim abdi salira bade dipasihan acuk ye tong dipercayakan mah jeung dibere baju manehna ge di baju cicing pegek teh kita kalanjut di goblok degung itu centang si kuaing hiji kening bapak sia kuaing rampung aing hanya jadi aing tong make baju ieu leres baju naon peureum agana laceng ieu Semar Patranaya ngajiat ieu Bima leungit diri anu sayakti ilang warna anu nyata kaca ngelek ieu Bima jadi makhluk anu aneh jadi denawa itu kaayaanana denera hingkang samia salin busana bendera ingkang salin busana salin busana capisan sing horeng ku manunyiun euy nunyina entok datang lagi meri dulu bapak naon aja bapak jadi kieu pak naon juragan Bima jadi kieu marina aing jadi kieu mar tah upami kieu magan dipringgandani moal ayeuna uningangeun ka agan buat si Semar luar biasa deh agan cicing sia aduh da wala deui dunungan aing jadi kieu jika jin iprit teh po awas tepangi jeung iprit teh numpang dia si bae tah gentos wujud gentos ngaran Syahamar salira di pasianamai ke diana pasianami ku jisim abdi
Pawana Suta. Pawana Suta leres. Aya hartina aya naon ari pawana hartosna angin ari suta teh tolak. Jadi agan teh tolak angin. Koplok. Pawana teh angin leres ari suta suta teh anak. Jadi agan teh anak angin berarti hitut. Lamun teu ngajen ka bapana ku aing dicekek si goblok tuh. Nah aing anak angin mah. Apan salira mah dirorokna ge nyaeta ku Batara Bayu, dewa Bayu ti sawarga kapungkur. Dewa angin. Wah, luar biasa. Hebat. Mana ayeuna urang kapring gandani. Ngiring saya marah. Jadi aing ngalawan anak aing si Gatot. Siap. Ayo mar. Masih aja dong wae. Hayu. Alim. Semangat. Kakarang ada ngisi diajak pakai jengmu. Biasanya yang milan sih teh. Dot cerai udah naelep nih. Ari bapa, apan urang teh ka itu terek nyamar. Maksud si lain, ayeuna pawana suta tiluan jeung urang ka itu. Apan dipringgadani teh loba nu wawuh ka urang teh. Komo juragan anu gatot kaca kabeh wawuheun ka urang. Kumaha lamun aya kacurigaan? Ai heueuh dulu jangka karena kapikir aing. Minum aqua isuk-isuk silih rada cerdas lain. Kan main wawuheun ka si lain. Main wawuheun ka si lain tuturkeun aya hayo. Aisyah bangan bapak aing lempang. Daing mah terus. Tarinan mungkin jangan aduh. Tapi gina kan dong. Tekat catur di jalan ieu pawana suta. Kairing semara badran naya astajinga landawala. Parantos dumugi nyata ka negara Pringgandani. Di alun-alun negara anu dijantankeun tepat anu jago. Raden Gatot Kaca beki dia beki gagah kayanana. Kiwari tinggal hiji deui nyata ti nagara pianti pura kakasih Puspasakti anu kiwari surak hampal-hampalan para penonton margi memang ia anu katelah Puspasakti memang luar biasa lawan anu rada berat Raden Gatot Kaca. Luar biasa Gatot Kaca peno jeung aing. Hei bawahan aing. Minta dukungan aing ngalawan Gatot Kaca supaya semangat aing hayo. Dan luar biasa ilmu Bapak Dewek lu. Eta di negara Pringgandani aing wawu. Ye unu nanya-nanya acan ka aing. Biasana lamun aing datang gede teh, oh Kang Cep gitu. Ya Kang Cep. Dingin lagi cina ka, wah loba aing wawu leuy. Hebat Bapak aing leuy. Eta we tukang bakso di Parapatan pan aing teh boga hutang. Da teu nagih. Ada nawaran ka aing, alhamdulillah tumbek deui aing bakso. Juragan Gatot Kaca ngalawan buta gede lu itu woy. Hebat tapi da aing mah teu salempang. Komo ayeuna geus gede baheula keur leutik na zaman Jabang Tutuka. Juara harita juara Bina Jakrama. Pan daga persona teh baheula juragan anom keur umur 5 tahun.
Heeh. Jurina teh patutun nanti nih. Luar biasa deh, jelas urang ngajon heula. Wah, luar biasa anjing Gatot Kaca Bayu. Woi, 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 woi. Edas. What iyo? Wah. Oke tenera. Ningali. Oke tenera. Ningali. Ningali hingkang samya pada ngalaga. Ya ingkang ngalaga. Hingkang samya ngalaga. Giri Lusi lan paingan. Giri gunung Lusi cacing. Paingan tesangka serebuk samerang nyamuk. Edan si Gatot Kaca. Aing teh panggagahan di lemur aing. 5 menit eleh aing. Wah, kudu kumaha aing mangkaning aing janji kadunungan rek mawa arimi. Wah, moal pengasarepan aing. Hei, para dinawa. Kadia. Loba tingkah teh sia ampun. Aya naon Gusti? Aing katempo eleh sumuhun. Abdi ge Gusti rada nyeureud geuna hade teh. Sedih. Tuluy, ante tuluy. Sedih we. Tah, jeung tibatan aing mawa paisan kosong kana gara aing. Leres. Tingali Ibu Ratu Arimi keur dipajangkeun dina papangungan. Anu mana? Tuh, anu eta? Ya. Lamun para badega keur lengah, wayahna eta Ibu Ratu Arimi culik. Culik, sae mana pinker. Mangga. Meningakeun kasadaya para penonton. Sanaos waktos masih kene siang. Nanging kumargi patanangna parantos seep. Ieu sae mara bakal ditutup. Oh, tu sia tong ditutup sia. Urang kene sia. Ieu kaula dagang kakarek dadasar sia. Cing karunya karajog sia. Keuleut teh kana lajo eta teh aing teh kemari. Sugan teh aya nu nyiksa peuh eueuh nih. Baban. Malo. Wayahna ieu sae mara teh teraskeun we. Lajengkeun kumaha pan patanangna ge seep. Pesertana ge teu aya nah hasil rek ngelawan ucing. Ayeuna mah pesertana bebaskeun we. Bebaskeun kumaha anu kasep? Bebaskeun ya ayeuna mah etang ngulur-ngulur waktu we. Bebaskeun kumaha? Bebas. Patanangna saha wae urang mana wae ti mana wae.
anu tiasa recacah rek menak anu tiasa ngalehkeun kaula bakal langsung ditinggalkeun sareng Ibu Ratu Arimi gitu ya saya mangga tegadah ngantosan keputusan Ibu Ratu tegadah sami bae saya mangga ngoningakeun ka para penonton aya keputusan di Jago Saemara di putra mahkota negara Pringgandani nyaeta ieu Saemara diteraskeun kalayang patanangna dibebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelekeun Jago Saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani mangga diantosan sajam kayun upami teu aya ditutup sok aya daftar kanya daftar Astraji ngalanda wala dipiwarangnya taku pawana sutanya tapikeun daftar kana peserta ieu Saemara ya kita daftar aing euy ya abdi saha abdi saya ngaran kaula Gatot Subroto gelo jeung paman rupina mah tina beungeutna gitu caludina gitu nya saha nami abdi ulan ya Iqbal sumuhun mun nu balik datang ke dia jelema ari eta nu tukang abdi apeng ieu Iqbal abdi apeng nya bade ngiring Saemara sumuhun lan salira sanes abdi ulan on itu apeng sanes nah saha tuh sanes abdi ulan abdi mah calo abdi mah marketing nya melangsir abdi mah perantara mulai paleuwih nya dina artos kroto we paleuwih teh nah saha nu bade ngiring Saemara aya ulan dulur abdi saha namina Bawana Suta hade ngaranna buat teu kasep simon kasep bulan gitu simon mana saya gerak pau wan disatukan ahud mangga iya aing ngiluan daya kulan Bawana Suta itu uluh aja dijauh tina ngaran ieu jelema Gusti ieu teh omongan naon jelema teh kadari ieu grup naon jadi anjeun teh anu kakasih Bawana Suta leres bade ngiring Saemara sumuhun dan naon anjeun motivasina milu Saemara hiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi pasti kaduana kaula teh hayang boga budak itu Gatot Kaca dae Gatot Kaca diakuana ku kaula teu suri najis aing goblok bapa juga sia awalah naon ieu teh baru kana lain bapana padahal bapana jadi walanya panangnya nyaho sia teh ngarewos bener ngarewos tempat tarik is goblok yo jadi anjeun teh hayang boga anak Gatot Kaca leres
kasep daik boga bapak ieu. Tohara yang teuing. Boga bapak juga gitu. Baru karena lain bapana. Padahal bapana dawalanya. Belegungnya mun lalajo mati mimiti dawalanya. Lalajo naon? Lalau nyiri wayang goblok. Nya dawalanya ganeng goblok ceuli aing baseuh geus teh. Setengah ngarewas teh ceuli diletakan. Kebayang wae euy. Anyen geus teh gelara parantos. Pati parantos. Lamun aya nanaon teu nanaon moal. Eta jago saembara lamun ele daek ngaku bapa ka kaula. Sudi. Baru kana lain bapak geus anjing. Lain anak kujibrukna si goblok teh. Ji haling duanana haling. Saya ulah haling. Guys, apa resiko na lamun ayeuna parantos. Tos diresikoan ku kaula leras sae mangga. Tong tarik teuing karunya. Beungeut na ge kawatireun. Tingali jiga cuba. Cuba teh naon cicunguk batu. Sagaran teh bawana suta. Laras. Kieu we. Dari enten teu anjeun moal meunang ngalawan ka kaula. Mending balik we jeung tebatan anjeun cilaka. Lamun hayang jodoh maneangannya dulian. Daripada tatu mending balik. Kieu we kasep. Mending ngaku bapak we ka kaula. Jeung tibatan kera teu sudi aing ngaku bapak ka sia. Naon? Teu sudi aing ngaku bapak ka sia. Dawala. Baru kana lain bapana teu jeung dawalana. Padahal pan eta teh bapana dawalanya. Dawala. Gijing goblok. Sugan teh dawala. Tukang kopi aja. Harus diletakan palingan ngalawan anjing letakan. Laras sok kayaknya mana kayaknya. Maju sok serang kaula mangga punten bilih kalangkungan aing hampura bisi anjeun tatu teu nanaon bisi kaituna pateuh teu nanaon teh sawios da ku anak goblok anak-anak geus teh teu sudi aing ngaku bapa ka sia dawala marukana lain bapana beureun dawalanya padahal pan eta teh bapana dawalanya anjir sugan teh dawala anggadan jauh maju sawiya hebat aja what edan di jelema what What?